Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana Si Kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi wari Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda sampurasun. Alhamdulillah ki wari Mang Dedi baris nyungsi bagian anu ke-51 dina lajenganana carita Si Kancil ti Pakidulan karangan Kiliksa. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina bagian ke-50. Pedaran Mang Dedi ka Sapi Wanci dina mangsa badarkeun lalampahan Si Kancil anu harita aya di daerah Rangkas Bitung nya atau dia daerah Labuan jeung Sajabana modelnya. Pokona di sisi lautan deh. Kumaha atuh para pemirsa lajenganna ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Dina mangsa harita Si Kancil manggi hiji tempat manehna diuk dina batu anu rada lempar gek diuk bari jina keuweuk buntelan anu basih. Sora ngaguruh di lautan, ombak umpal-umpalan mata ketir, sedengkeun kaayaan alam poe karita tenda nya memang penting. Ngan sok aya nu tingkurilap di Jomantara teu daek cicing horeng si Mada horeng eta teh ngagurilap budah laut anu kabantingkeun ku ombak. Lebah dinya angin tarik sorat cai syah mata keuring. Di kajauhan kadenge anu pating jelegur di tengah laut aya cahaya nanaon. Beda jeung biasana sok rumang cahaya lampu tina parahu pamayang. Tapi ku harita mah poek mongkleng buta radin. Adi sabab taya pamayangsa urang-urang acan. Dageus arapalin kana kaayaan alam langit nyaho pibahayain, nyaho piuntungeun. Mun kira-kirana bakal datang angin barat mah tukang ngalak laut teh tara ka laut. Breh katingali hiji jalma anu keur diuk dina karang, dina batu karang. Nyatana Si Kancil bari jeung radang harenjak oge rada curingan lantaran ngadenge sora orok anu ceurik gogoaran astuning pikawatirin. Sorana teh angin-anginan sakapeung sada jauh sakapeung sada deukeut jeung nadi teh anger deui. Aduh keke cungkeuleung Si Kancil harita cengkat tina diukna. Sada orok ceurik di mananya kamana indungna. Si Kancil harita teh culang sileung ngadenge kitu masuk rada-rada kukurayeun teu tega deui ngadenge orok ceurik mah bisi kumaha haona meureunana. Si Kancil ngajajanteng sakeudeung bari jeung dangdak dengdek ngadengekeun sora orok teh. Nah hati mana datangna begelila beki jelas tur jentre deung kadenge sada kencaeunana Si Kancil teuing kaler teuing kiduh da teu apaleun.
Beki atra kadengena suara orok mendengar. Karunya teuing ke asyah ditempo ku aing mah. Pokna kitu teh berjeng terus limpang mulu ke tempat datangna sora. Lalampahan si Kanjil tekung selilan srog angsrog harita kena oge. Kahiji tempat sora orok teh beuki jelas beuki jentre. Estu mimpi kahariwangin. Atuh si Kancil lempang rusuk ukurubutan di numala. Dapung atuh teu kaciri jalan mah. Sora orok atuh harita beuki tari. Meningear, gok atuh kanu rada lenglang, eueuh tutuwuhan jugut carang. Muka tincak ku si Kancil lolobana mah batu karang jeung batu karang we. Rang si Kancil teueun. Panona rara teret ngencang ngatuhu neangan orok. Da jelas terus sidik didinya datangna sora teh. Duh, di mananya? Eta gitu. Si Kancil ngomong sorangan bari jeung nunjuk terus lempang lalaunan. Ari gok we aya anu ceurik katenjo ngelemeng hideung dina batu. Ceurik gogoaran estuning mata katorekan. Heran aing. Mata mah indungna jeung deui. Nah, aya orok ditinggal dina batu. Kumaha kitu? Asa teu kahati teuing kumaha. Kancil ngomong sorangan jadi apa-apa. Malena tu wanita dekit balahan mah ngarampang dia jadi keueung. Lantaran orok teh aneh bet aya di tempat anu hara-haraeun. Parandene kitu si Kancil teu indit. Dak panasaran hayang nyaho tepikeun ka jucungna. Gek we diuk pikireun eta orok. Cuma gugeh nangkep tuur. Retei ka orok terus luak dieu. Kitu jeung kitu nungguan anak batur. Nya tidak awahing ku panasaran jeung nyaah ka anak jelema sasatna orok. Si Kancil teh teu poho kana dirina. Padahal mah dina kayaan kitu make baju jeung calana anu bararasi. Katurug-turug can kanyahoan. Nah aya di mana manehna teh? Tapi da teu arah teh kunanaon. Bubuhan geus asak latihan. Betah we aya di dinya teh. Kasugri para wargi. Dina jeroning ieu carita teh kacantur lilahna mangsa peuting. Urang kocapkeun ti beurang we atawa isuk-isuk. Dina mangsa isukna isuk-isuk si Kancil cumanggung keneh gigireun eta orok. Ai orok teh wanci subuh mah atuh repeh. Teu kadenge sorana deui si Kancil nangtung kalaunan pisan kawas anu teu tingkuheun. Ret kawetan pajar meuni hibar. Cai laut tenang ukur lambah kalaunan peting siriwit. Muruka basisir. Barasa cahaya beureum hibar ti belah wetan. Cahaya sumiratnya angan buana panca tengah. Menikeun kemayak pak ombak-ombakan. Cai laut ge atuh ngilu beureum kacahayaan ku mata poe. Budahna atuh pating rariak estuning mata kuatas. Sedengkeun basisir ngalegaan lantaran isuk-isuk mah laut teh surun. Pabeberang sok pasang deui. Brai alam teh beurang. Di tempat sabudeureun si Kancil jadi caang. Atuh si Kancil meuni colohok ari sabab teh lapisan manehna teh cicing ti pulo kosong. Leutik deui teu kawas ti lemburna. Lalega di lembur mah ret atuh ka belah wetan pegunungan disimputan keneh ku aun-aun. Parentul antai-antayan tangka kalapa pating arulang ti jauhna jiga nugupai ka manehna. Jiga nu ngahiap-hiap ka si Kancil anu mencil sosoranganan di pulau leutik tengah lautan. Aneh gini aing teh aya di pulau leutik. Pulau naon ieu ngaranna? Panyana teh di basisir laut balabuan. Cek si Kancil ngomong sorangan bari jeung rarateret kakenca jeung kakatuhu. Nitenan kaayaan di daerah eta.
anu lolobana mah batu karang sarta tutuhan anu pararene. Sanggis kitu si Kancil ngareret ka eta orok ada bre. Kepung si Kancil harita ngarenjang bakat kurewas. Meh-mehan ngagurug atuh bakat ku heran. Naon sababna? Lantaran anu sapeupeting ditungguan ku manehna teh geuning. Lain orok anu biasa, tapi wujudna teh aneh pisan. Huluna mah nya jiga manusia. Lengkep jeung pancadriana panon dua. Celik dua irung liangna dua. Aya sungutan, aya buukan halis, percis jelema nan edas. Awakna kawas orai, muni puntet eueuh suku jajauheun leungeun. Ningali kitu si Kancil meunikeun kacolohok bea karep. Astagfirullahaladzim. Ari ieu anak naon? Anak manusia, anak orai. Edasku aneh-aneh teuing. Ceuk si Kancil bari jeung colohok. Panon mencrong ngetena eta orok nu ngagoler luhureun batu karang. Anu sapeupeting kaanginan kaibunan. Ari orok teh kawas anu capek ngalempreh we teu usik-usik. Panon harita peureum sare kalawan tibra. Ngan edas biwirna sakapeung ku tap-ketap kawas-kawas nu hayang nyusu. Kitu teh mah pantas da sapeuting jeput anu nyusuan. Anu ngurus. Si Kancil ge ukur nungguan. Karunya teuing. Tangtuna ge ieu teh lapareun. Tuning kumat kemut gitu, tapi kumaha atunya duh. Naon kabeukeun ai orok nu kieu da aing mah teu nyaho kabeukeunna. Bisi lain anak manusia. Ceuk si Kancil bari jeung toleh neuteuk ka eta orok. Keur kitu kurobas. Aya anu kurobasan di nu bala. Aduh, gebog si Kancil harita ngagebog di ngarenjang. Anare teh aya nu culang cilin bari jeung melotot. Etahna oleh-olehan, matana semu hurung ngemu amarah. Astaga. Naon ari eta deui? Nah aya orai bet make siger. Ceuk si Kancil bari jeung ngajauhan mundur bari jeung taki-taki. Bisi eta orai anu gedena narajang ka manehna. Sabab jelas tur sidi nu datang teh lain manusia. Tapi orai buntet segede puhu tangkal jame. Huluna make makuta letahna nyagak oleh-olelan. Bari jeung panonna molotot ka si Kancil. Saha eta tayalian iwatik kalajenggi. Geuning aya urang manus. Rek naon sia? Awas lamun kumaha wani ngaganggu ka anyakul dihakanya aja sia. Ceuk eta orai tetena bisaeun ngomong. Atuh pugu si Kancil teh meunikeun ka ngajenghok. Beuki kaget deui. Ngadenge kitu mah atuh sanggeus kurang kerung sakedeung bari gagaro teu ateu. Pok si Kancil nanya bari jeung melong. Keke. Ari Andika teh anu ngomong bieu? Heuh. Lain sia. Jadi ieu teh anak Andikanya. Nah, atuh diantep bae. Tayap tega pisan ka anak nepi ka kitu. Sing percaya ka kula. Da kula mah ieu teh aya niat binasa. Ka dieu sok teh arek tulungan anak anjeun. Ngan teu bisa sabab kula teu ngarti kana kabutki anak anjeun. Ceuk si Kancil bari jeung rada undur-unduran. Wow. Ya. Bisa ngomong disaja. Aing mah teu percaya kana omongan manusia. Sabab omongan manusia mah teu meunang dipercaya euy. Rasakeun ieu. Ceuk eta orai ambok. Jigana teh ka si Kancil. Goreng sangka we jeung deui teh hayangeun wawuh babarayaan. Kalakadeur ngajak pasea. Sebruk eta orai teh ting. Jina sungutnya aya anu mancaura. Mangrupa cai rupana teh koneng semu herang. Lamun kecrot kana awak si Kancil.
Tapi edas si kancil kaburu ngajatkeun awakna jeleng loncat atuh ka gigir. Atuh anu jiga peurah teh harita keuna kana batu. Ana peledug brah batu belah. Terus hancur jadi kesik. Aneh puguh oge. Aduh, mun beunang kana awak aing geuning ngebahayakeun eta parah anjeun teh. Ulah kitu bisi ngedatangkeun bahaya kanulian. Cing percaya ka kula. Sabab kula mah lain jelema jahat. Cek si kancil mepelingan maksudna mah. Manehna mah atuh teu hayang gelut pasea jeung anu rupa. Tapi sagadang orai teh atuh jiga anu boga kakeuheul. Boga kaceuceub ka urang-urang manusia. Nu matak geus teu percayaeun deui we ka si kancil ge da manusia. Batane malan mah eta orai kalah narajang si orai teh. Palantung awakna teh melentung ka luhur kabas bilatung teu beda. Seuk atuh nyororot arek nubrut ka si kancil. Sungutna calawak barjeng disada ka kakokok es tuning mata keun. Si kancil lebah dia sadar yen dirina diancam-ancam bahaya. Jelung atuh luncat nepikeun kang ngejauh ka kenca. Terus atuh ngawatek ajianana nengge musuh ti kaanggangan. Hiu jubek atuh keuna kana awak kata orai. Galeong gemut namru gulang-guling harita. Tina sungutna meni calawak letahna elelelan. Buringka sakadang orai hudang deui. Jelung atuh narajang cepet nakeranan. Buntutna kawas arek notog kala kana beungeut bae. Si kancil ngeripuh harita teh. Sok sieun kabeunangan tapi edas. Si kancil teu cicingeun. Sakadang orai nu ngoleang ngakebut namru deui teh atuh kana lemah. Memang lain lawan-lawaneun si kancil. Sabab geus ngagem rupa-rupaning ajian aheng. Sok sia hayang nyaho. Hudang deui sia. Pembongkeun pangawasa sia. Lamun nya atuh sia wani ka kula. Cek si kancil berejung mulak sangkeng nang Tang Yuda. Tapi edas ayeuna masih sakadang orai buntet teh atuh teu walakaya. Ukur bisa euleugeugan aya berejung melotot panonna maka si kancil. Pok deui eta orai harita. Mbak Yuya, saha anjing kaceng nusa nyan. Ulah makanannya ka kula. Coba sok terangkeun heula dongengkeun heula asal usul anjeun. Saha ngaran? Di mana lemur matu Banjar Karang Pamidangan sok. Jeung naon sababna atuh geus teu percaya kana omongan manusia? Gaya. Ngadak kaula mangkalajeng di. Saha? Kalajeng di. Kaula teh karek sabulan aya di ieu pulau kosong. Ai sabab kaula teh tadinya mati Gunung Jayanti. Anu ayana di basisir laut kidul. Kula balik ke dasar sagaya nyepungan kolot-kolot kula tapi ku kolot kula teu tarima. Alah diusir-usir sapojodogan. Itu omongan eta orai. Anu tetela ngakukeun si Kalajenggi cenah. Anu keur nandang Tunggara. Jadi anjeun teh Kalajenggi. Kepin. Nah maki jeung diusir. Si kancil penasaran barjeng peloho. Indung bapak kula ke pangawal naga gini. Anu nagaranya itu di dasar sagara. Terus? Indung bapak kula geus Kalajenggi. Yen arek ngajodokkeun kula jeung putri ratu. Sapi kula teh kaladi miheulaan kiwin. Bogaan hiji manusia. Anjukna mah kaula teh diusir kudu jadi kolot.
nya debikeun ka ieu tempat kaparengan kosong. Eueuh pangesinya jadi ti siemet ieu kahareup ieu pulo dingaranan ku kula. Sarta dingaranan Pulo Sertung. Dah itu pingaraneun kula sanak incu. Ai kaula teh keur meujeuhna lara tunggal manusia. Sabab mimitinya mang tahun-tahun disupata jadi wujud aneh. Awak manusia kulu singa katunggaraanna kudu teu bisa ditampik jeung dihianatan ku urang manusia anu ngaran Mayang Setra. Hiji awewe nulis tapi omongannya yang ngandung racun. Malah kungsi ngabobon kakaula teh. Babodo naon bebejannya mah yang dahar liwet. Buktinya mah kayak kabur ta si wayak. Panyana teh anyakna teh eta tah. Anu ku anjeun ditungguan saputing jeput teh. Eta teh anak kula ti si eta jalema. Si kancil unggut-unggutan. Horeng si mana horeng nu aya hareupeunana teh siluman anu keur nandangan tunggara. Ayeuna mah kahartieun ku si kancil ge. Paingan atuh paingan eta siluman teh nyebutkeun tukang ngabohong ka jelema ka manehna. Da kungsi dibobodo ku bangsa manusia. Nyatana Mayang Setra. Atuh pok atuh harita ngomong pandes jeung daria. Kaharti atuh ari kitu Pak. Kek. Saha ngaran teh? Kaya jengi. Jadi kitu jalan-jalan nya paingan atuh paingan ande. Andika teh nyangka tukang ngabohong ka kaula pedah kula manusia. Sarta nyebut teu percaya kana omongan manusia. Tapi andika kudu nyaho. Yen teh sakabeh manusia purah ngabohong. Da aya atuh nu jujur jeung nu satria jeung teu saeutik anu hade-hate. Lampah welas asih jeung satria jeung nadeui teu saeutik anu hade-hatena asih jeung papadani makhluk. Eta mah kabeneran we berenang anjeun boga jelema ngawin ka jelema anu kitu. Nu pangheulana dipikawanoh ku anjeun. Ninggang di manusia anu tukang ngabohong atawa bisa jadi atuh ngabohongan teh kapaksa. Sabab bohongna manusia kadangkala sok kapangaruhan ku kasang tukang. Tuh nu tumiba ka dirina. Sabab bohong teh dengekeun rupa-rupa aya bohong keur nyalametkeun diri, aya bohong keur nipu ngabobodo batur, aya deui bohong pikeun nutupan kajahatan manehna keneh. Jadi ulah wae goreng sangka sampean ka bangsa manusia. Ulah disakompet daunkeun atuh. Ulah dihurun suluhkeun. Da manusia mah atuh rupa-rupa. Itu ceuk si kancil. Nyoba-nyoba mereka terangan sugan jeung sugane kahartieun ku si kalajeng ieu. Adeui ngatu aya kitu mah. Gula mah jeung ngadat ieu manusia. Nah, ayeuna kumaha? Karep anjeun. Si kancil nanya deui. Hampura we atuh. Ari kitu mah haula teh rumah saya. Geus goreng sang laanjikan warga manusia. Ngan pamenta kula mah ulah lila-lila teuing cicing di dieu. Sabab
Syap. Iya. Teh. Bulu tempat cicing tu ya. Cuk menang ayah nunin lak ya mungkin ayah izin ciku ya. Ih. Arek lila kumaha atuh. Daku lagi atuh cicing dit terek naon deh kapaksakeun. Maksakeun mana dumeh penting tadi atuh teu bisa lempang. Jeung na deui atuh teu bisa balayar. Sabab gede angin jeung gede ombak nya kula teh nya hanjat teh ka ieu pulo. Kitu oge atuh teu dihaja di dia kapangpengkeun ku ombak. Ayeuna ge atuh kula mah rek indit teh ninggalkeun ieu pulo tapi kumaha atuh carana nya ieu? Sabab kula teh teu bisa ngojay jeung na deui hayang buru-buru tepi ka kanu dituju. Cik atuh kula menta bong bolongan kumaha carana supaya bisa lempang dina cai. Cek si Kancil sakalian we menta bong bolongan ka eta orai buntet dea. Jadi kamang aku manyeke manus kaula teh rek ka Gunung Karang rek nempungan hiji pandita bejana masyhur pisan sabab elmuna jumhur luhur weruh sadurung winara sarta ulas asuh sasama. Kaula teh dek niat guguru ka anjeunna lamun nya teh mah anjeun sakti cik tulungan atuh kula. Wah jadi kitunya manusia mun kitu cara ngambahkeun ku kula dianceurkeun ngan kaula rek amanyat mun suka parangan tepungjung manusia nu katelah mayang setra saha mayang set ya pangnewakeun tah siwelak secorkeun ka ngaing ka dieu teh ku kaula diburuhan minyangka pamulang dari makula kasampean manusia insyaallah ke ku kula rek dicumponannya nya sanggeus kunem catur kitu rumah si Kancil jeung kalajenggi harta kene oge jadi wawuh sarta nyobat. Si Kancil dijajabkeun ku kalajenggi. Carana teh si Kancil nantung dina punduk eta orai kalajenggi. Ari kalajenggi atuh ngojay nyuruh. Atuh jiga we si Kancil teh lempang dina cai laut padahal mah aya nu nuhun. Seor atuh harta kene oge maju dina beungeut cai laut. Si Kancil nangtung ajeg barijeng nanangkep buntelan nyuruhna teh atuh tepung kapengkol kebat ngajugjug ka basisir Labuan nguruk ka Gunung Karang. Panon poe mangha saharita geus luhur kira wanci haneut moyan parapan mayang harita geus loba anu turun ka laut utamana pisan manusok ngaheurap jeung masang rawe ngalak lauk leletikan terjauh di basisir. Sabot keur kitu waktu cukup mangsanya kapan. Cageula para pamirsa, ya cerita urang tunggalna. Kumaha atuh lajenganana insyaallah atuh. Dina mangsa bakal datang baris di Bandungan bagian anu ka 52na. Hatur nuhun lo kumaha piperhatosanana leujeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.